iya ya, ruangan anu VIP outdoor. Oh. Ya. Genah ya pemandangan yang belah dia ya. Oh, isi aya nanaon tah, alat pemadam aya. Ya keur kumpul ya. WC awewe aman. Ya WC lalaki ya. Oh, aman lah. Nah, ya dilarang masuk alat-alat khusus OB. Ya box gede. Oh, speaker nage ageng. Ya. Ya panggung keur nu jara rogetna ya. Biasa anu dibalu ligir teh geuningan. Nya samodel lonok gitu. Domba cacing kan jarang make baju kan tuh. Orang pariksa ya ruangan ini bisa bocor ya. Oh. Ruangan kantor lumayan ya. Alhamdulillah teh anu bocor tuh bos. Ya sakedik paling bos ya doh. Sesah ya di luhurna ya kudu di dangdosana teh. Oh, aya hideung-hideungan bos ya doh. Cigana bocorna rada ageng ya. Listrik aman. Oh, sadayana ge ya. Ayan ya. Ya tembusna teh ka lorong anu awal ya teh ka gudang. Tuh, ya minyak jalan tah ya. Tuh. Biasa ya ditaong di dia ya pasar teh tuh. Biasa di gudang ieu teh. Sebab aya lantai di handap teh nganggo kaca deui tuh. Alhamdulillah. Oh. Ya pantau pargi rapat tah widi kan tadi ya teh. Tah kitu bos. Dawarkeun kasarareanya orang ramekeun tah. Ya, urang silih bantos bos Urang dijempol atau mudah-mudahan urang anu ngarespon anu seueur. Oh. Ya anu kanggo ajojing ke kapayun ya kanggo senam ya. Mudah-mudahan ya dilancarkeun lah dunungan abdi ya cing dilancarkeun. Amin.